kunci segala kunci dunia aya di Kangjeng, kunci ma'rifat aya di Kangjeng, kunci surga aya di Kangjeng, kunci neraka geus dipasrahkeun ka setan. Maksudnya dek jam sabaraha we mangga. Kabehan. Ya Allah ya Rabb. Dah. Itu maksudnya non. Coba ragap diri orang jaheunya ceuk. Aing ieu geus datang ka mana ngarasakeun kehadiran Kangjeng. Ya Allah ya Rabb. Lamun Kangjeng geus rasa hadir, urang bakal hirup 100% bakal bener. Udang urang teu penting. Begitu hudang teh ya. Nu hadir di jero benak hati urang Abu Jahal pasti merengket urang. Merengket ya. Atuh isukan dek gawe isukan ka kantor kan. Aduh, tutuduh ceuk cenah teh. Moalah. Berak deh ada Abu Jahal teh jero. Tapi lamun hudang masyaallah. Kangjeng Nabi mah kulem nangan sakedik wengi teh. Di mana wengi langsung we Kangjeng Nabi mah salat. Masya Allah kagambar udang Kangjeng Nabi, gugah Kangjeng Nabi, kacipta Kangjeng Nabi teh. Di mana Siti Aisyah milarian Kangjeng Nabi nuju sujud, nu matak dicepeng ge, dampal sampean anakku Siti Aisyah teh. Oh, da iya Kangjeng teh nuju sujud. Tadina mah suuzon, ngaranna ge dicandung. Salaki teh di tempat sare ieu teh ka mana? Siti Aisyah ngaranna ge awewe manusiawi kan, asana. Gitu kan? Asana ya langsung Siti Aisyah hudang gitu hudang teh mana Kangjeng barang kita dirampak keur sujud ya Allah ya Rabb. Yo setiap lain sekali Kangjeng teh begitu aya tah nyorot kehadiran Kangjeng Nabi di hati urang hudang penting ya Allah. Kangjeng Nabi mah kebanggaan penting teh di mana penting teh salat Kangjeng Nabi nu mantak aya bae dongengna dugikeun ka Kangjeng Nabi teh barar sampeanana lantaran teu liren-liren salat. Haji Pendi ge baru sarua main bola Banyak kita. nah Abu Jahal kan berarti. Waduh, Kangjeng Nabi aya sorot ka urang set urang hudang teh penting bakal giat sok geus datang ka mana kehadiran Kangjeng Nabi. Dumantak dina thariqah Kangjeng Nabi Sayyidina Husain, Ja'far Shadiq, Zainal Abidin, Ja'far Shadiq terus ke belah dieuna Musa Al-Kadzim terus ke guru urang. Geus urang dina thariqah mah asal hudang we isin amat ka guru, cak guru teh ulah datang ka teu hudang ti peuting teh walaupun 2 rakaat salat lamun teh mah ieu guru nyahoeun dina thariqah mah kan gitu. Di guru nyahuan bahwa orang teh hudang isin amat ulah waka ku Kangjeng ku guru bae heula tuh ku guru bae isin ka guru teh sedengkeun guru thariqah mah kan mursyid bahkan nyahuan beuh ya aing hees bae nu mantak sok ditebak walaupun geus maot ditebak sia hees bae padahal geus maot guru urang teh geus maot tapi ngelingan ka urang nebak Haji Pendi teh alhamdulillah ditebak bareng hudang teh horenganan tadi paeh teh beurang lain guru mu si juri teh mah meureun mantak nepak teh meureun boga hutang si eta na aya nya ge sarua bae kan tak ieu kehadiran Kangjeng Nabi terus datang ke mana coba urang lamun urang terus hadir Kangjeng Nabi bakal lihat komo di Madinah. Di Madinah teh asa hadir bae Kangjeng Nabi teh geus urang teh diuk beki di hotel bari maca merenung Kangjeng Nabi na aya di payunan urang ya Allah ya giat. Jadi imam kuari emang dunia ieu nisbati Kangjeng Nabi gede leutik atuh nisbati Kangjeng Nabi di urang atuh gede soteh di Kabanten bae ge hese naik mobil bae guru make ongkos sakalina naik mobil angkot di jalan kempes Kabanten bae ge 20 penting. Eta kan jelema nu bodoh teh kos kitu. Wali mah detik katigalu bentak saha nu maca shalawat ngancer ka Kangjeng Nabi lapor nu salam bentak salam uleureun assalamualaikum ya Rasulullah dipeting teh urang assalamualaikum ya Habiballah
Assalamualaikum ya sofatullah. Terus we urang titipin ke salam ka Kangjeng Nabi. Engke ge aya suara. Pendi salam. Ini temanmu. Jangan Pendi mana sini. Barang di dulu rurundayan. Orang sabangsa jeung sanagara. Itu kunti anak bikangna ya kunti anak lalakina. Tah, ieu kehadiran Kangjeng Nabi masyaallah karim. Nah, dakwah Kangjeng Nabi sirajam munir bagaikan lampu anu nyaangat. Ieu urang diuk di dieu teh aya sirajam munira nyorot ka urang. Sehingga urang hayang nyaho cacaang-cacaang nu sabenerna. Sanggeus tadi dijelaskeun. Oh ieu haram, ieu halal, terbuka urang. Eta teh sidar Kangjeng, batak deuketan geurang Kangjeng. Nah, ya Kangjeng teh terus dakwah. Barang Kangjeng diangkat jadi rasul teh ngagibeg musyrikin teh. Kafirin teh kewalahan lantaran Kangjeng Nabi teh jelema anu dianggap hina ceuk maranehanana. Fakir aya di Kangjeng, miskin aya di Kangjeng, yatim aya di Kangjeng, tapi geuninganan ngaku diangkat jadi rasul. Kaget itu kabeh tokoh-tokoh Mekah teh. Terus Kangjeng Nabi teh dakwah door to door kabelah dieuna pas dak di matumar. Wah, adit anda jahil. Jelas-jelasan Kangjeng Nabi. Wah, kewalahan. Jelema berduyun-duyun rada loba nu arasup Islam. Waduh, cek kafir teh kieu amat isi nu ngaran Muhammad teh. Pohar. Mada ieu Kidir bin Haris teh ngadoa ka Gusti Allah. Tetep Allah. Ya Allah, in kana hadza huwal haq. Famtir alaina hijaratan minas sama aw tidak bi'adzabin alim. Goblok da urang kafir. In kana hadza huwal haq. Namun memang ieu Muhammad teh bener diangkat jadi rasul ku Gusti. Geus Gusti. Ulama bandingkeun ge famtir alaina hijaratan minas sama. Turunan garedeg bae geus. Hujanan batu bae aw tidak bi'adzabin alim atau siksa dengan siksa-siksa anu parah. Lain iman. Kulantaran manehna mah hasud ka Kangjeng Nabi, teu percaya ka Kangjeng Nabi. Sehingga pepentaanna ge lain lalagan. Lamun bener Muhammad diangkat dari rasul ku Gusti, geus pamtir alaina hijaratan minas sama. Hujanan garedeg batu jeung sajabana. Au tidak bi'adzabin alim atau siksa gempa ke angin ke. Geus sagala rupa. Pepentaanna kan teu beres. Kusebabna teu percaya ka Gusti Allah. Terpercaya ayana siksa kubur, terpercaya aya pertanyaan kubur, terpercaya aya nikmat kubur, terpercaya aya ba'ats dihudangkeun ti kubur, terpercaya aya mizat, terpercaya aya siratal mustaqim, terpercaya aya surga jeung neraka. Kafir itu ngaranna teh. Sehingga tumpuan hirup teh di dunia dan dunia. Dunia jeung dunia bae unggal poe teh. Nu dia digundamna ge dunia gundamna ge. Urang makan gundam teh lumayan, aya kaakheratan seutik, kadang maca sholawat gundam teh. Komunitas ngaji mah kieu datang ka imah ju hees, tas dahar teh terus salat dahar gundam na ge lain teh aduh Muhammad tuh. Gerokeun ku majikanna. Kak. Gundam Muhammad goblok si Muhammad can mayar ka aing. Sugan da Kangjeng Nabi. Lumayan dah Muhammadan kan paling tetanggana nu ngaran Muhammad boga utang atawa nyana ka Muhammad. Iya urang mah rada deres ka akhirat ieu kafir teu aya. Nah pepentahanna teh kan bade geus siksa kami turunan galedeg turunan batu turunan siksa-siksa geus turunkeun pokona mah adab daripada iman ka Muhammad paning disiksa. Ya Allah ya Rabb, urang makan cinta jasa ka Kangjeng Nabi teh sehingga urang menta cacaan. Ku cacaan Kangjeng Nabi teh kan urang geus ngarasakeun nikmat, geus kadeureuh surga kadeureuh neraka eta teh cacaan Kangjeng Nabi teh. Duh, lamun aing hirup kos kieu bae meureun ka neraka eta teh lain urang cacaan Kangjeng. Hasil tina ngaji, masyaallah karim.
muludan sugan be urang teh ieu teh menang syafaat ti Kangjeng Nabi cacaang Kangjeng Nabi aya di urang tah nagara kos kieukeun bae antepkeun bae geura ulah mikiran nagara urang mah urang cacaang Kangjeng Nabi nyorot ka urang siroja muniru mahal teh ya Allah ya Rabb mentak datang urang daek kudang dipeting daek tahajud daek maca sholawat cacaang Kangjeng Nabi tuh kan cak Kangjeng Nabi teh ya tuh cintakeun geura ka Allah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum nah kuari cintakeun ka wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi teh ku Kangjeng Nabi sebab wali Allah anu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Kangjeng Nabi nyaritakeun aya manusia diciptakeun ku Gusti Allah anu jasadna mah di dunia tapi arwahuhum fil akhirat cak Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu nah cintakeun ka para wali Allah urang teh cinta ka wali teh kunaon eta aya sinar Kangjeng lamun sinar Kangjeng Nabi mah urang api lain nu mantak merena ge receh eta teh sinar Kangjeng Nabi aya letik mah mere tuh seris ya teu mere teh maka jeung hukumah masalah sih masalah ieu keur carita doang carita ge cenah kiai atuh ai karasa mah ulah ngomong sia mere henteu batur mah seri ge mere sia kan sinar Kangjeng Nabi masyaallah betah urang aya sinar Kangjeng Nabian di yen mantak barartah kunaon itu sinar Kangjeng Nabi lain uduk 2 piring sudah teh sinar Kangjeng Nabi uduk masa pira uduk cuma jasad doang tapi sinar Kangjeng Nabi nah Masya Allah kan alhamdulillah kan mahal teh sinar Kangjeng ketika nyaritakeun Kangjeng Nabi lantaran aya iman urang ka Kangjeng Nabi resep urang sahabat nyaritakeun resep bae sebab naon ngahiji nyatu di kalbu urang aya Kangjeng Nabi Muhammad sinar maksudna ya tinggal dikembangkeun doang sebenarnya mah tinggal dikembangkeun ngan ieu urang teh kadang-kadang ngaji di hiji kiai-na hasud anu Kangjeng Nabi mah ulah-ulah hasud urang ngaji ka kiai-na hasud mentek teu betah urang tuh Kangjeng Nabi ulah hasud cak Kangjeng Nabi ulah ujub ulah takabur ai prak aya nu bagahan ngaji teh boga panyakit kos kitu urang teu betah urang nanya ka diri urang kunaon sih ku Kangjeng Nabi titah ngaji tapi ngaji ka si eta teu betah horenganan aya hasudat aya panyakit nu ku Kangjeng Nabi ulah diayakeun aya di nyana mentek urang cenah ka Cilongok mah betah bae ngaji nu mantak betah mah ngaji da sia di mana di luar di Takal Ambon atuh teu betah kumaha aja wauh teu naon teu ka kiai na ge cek dia geus saya mah betah ngaji di Cilongok mah wauh henteu naon teu aju ngaji na sakadaek na aing cenah kiai mah ngocopak bae mah ngarokok bae atuh lama kumaha sia bae tah mah nyayomkeun aing burung los kiai ngocoprak aing mah aing sama sia barang di deuleut teh geus beak 2 bungkus bau budak emang teh mah tolol teh jelema tah tuh nya hudang tuh tenang kajeun ke minggu hareup mah ulah teu nah sinar Kangjeng mahal ya Allah ya Rabb nah pamenta para kafir-kafir teh hayang digeugerakeun ka Gusti Allah sarua jeung Gusti siksa bae kami daripada kudu iman ka ngaran Muhammad sanajan eta Muhammad diangkat jadi rasul ku Gusti teh mun nya teh mah bener diangkat jadi rasul tetep bae abdi mah moal iman ka ngaran Muhammad daripada iman Gusti maning siksa abdi mah Gusti siksa bae turunkeun galedeg turunan batu guludug atau siksa berbagai siksa kami mah daripada kudu iman ka Muhammad bebeakan tam sarua jeung geurang Gusti siksa embung iman ka Muhammad jeung teu hayang leuleuh Muhammad dakwah lamun ku Gusti Allah eta pamenta para kufar teh dicumponan dibayar kontan atuh acak-acak
Nemantak ayat diturunkan ketika musyukun teh menta dengan segera ka Gusti menta disiksa ku teu percaya-percayaanlah kana karisalahan Kangjeng turun ayat walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum lalam bimaradih lamun bae Allah ngagegerakeun karena kagorengan anu dipenta ku manusia kagorengan anu dipenta ku para kupar teh digegerakeun ku Gusti Allah teh dicumponan dikontanan percis sakumaha hayang gegeraanana nalika menta kahadean pan jelema mamun menta teh hayang gegeraan bae Gusti abdi teh butuh dunia hayang gegeran abdi butuh Gusti hayang sugih hayang gegeran bae pan jelema menta ka Gusti Allah padahal mah digawe can sabaraha wiridan can sabaraha hayang gegeran bae Gusti abdi teh can kawin Gusti hayang gegeran bere abdi teh wanita hayang gegeran menta kahadean dunia hayang gegeran sarua menta kahadean akhirat kadang-kadang urang teh kudang teh karak 2 poe karak 2 peting doang Gusti ira diangkat jadi wali goblok dong karak 2 poe doang geus asa hebat jas malah nganasehatan ke babaturan acara aing hirup mah kunaon deui peting gudang tahajud naon tuh hirup cek nya teh itu tahajud mah karak 2 peting doang geus dakwah geus pohara jasa deui cenah teh hirup bantu geus pokona lamun can jelema lamun can tahajud can jadi jelema kakak emang sudah ditanyakan ke pemajikan nyaho aing dihudangkeun ye kakak tahajud deleukeun be Masya Allah dah ieu hayang gegeran urusan kahadean teh nah ieu mah siksa hayang digegerakeun ka Gusti Allah siksa percis sakumaha hayang digegerakeun na kahadean emang manusia mah kos kitu lamun bae terjadi ku Gusti Allah di kontanan pamenta kah gorengan kafir teh minta yang diturunan siksa andai ku Gusti Allah teh dihayukeun diijabah atulaku dia ilaihim ajaluhum niscaya bakal datang ajal-ajalna atuh bea kabeh Gusti daripada abdi iman ka Muhammad geus teh turunan bae abdi main dah siksa batu turun-turunkeun siksa geuna paeh ku Allah diijabah brek atuh parah kabeh nek ku bahala lakona mun ku Allah langsung dihayeukeun mata ulah tenang durturkeun Allah tek jawaban lazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanim maka ngantep kaulan agung cek Gusti Allah alladzina la yarjuna liqa'ana kafir-kafir anu henteu berharap kapanggih kaula lantaran manehanana teu percaya teu iman itu gianihim ya maun bingung dina kalacutanana salilana lacut bingung wari jelema nu marabok emang bahagia bingung jelema anu judi emang bahagia bingung jelema anu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah gedong mewah dan lain sebagainya tetep ceuli datang ke bahagia bagi bingung sebenarnya geus dijelaskeun tetep bingung sieun ka dieu sieun ka dieu sieun ka dieu rempan ka dieu rempan urang ieu nu senang mah hirup ieu urang teh nu mantak bisa anjrek cicing di majelis teh ndek datang ka jam sabaraha bae geh ieu teh tenang bae terus kiai bae terus sakumaha nyana kenek aing gunana takut tenang-tenang teu tenang kumaha ngawuduk geus hutang teu boga pamajikan milu ka dieu yehe atuh geus ngadengekeun ngaji atuh tenang jelema nyalande kumaha deui atuh beres tenang lah ini eta nu jelas tenang mali teh tenang tok geura pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede mobilna mewah
imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae kanu geus beres kan si ieu gas penjara eta teh kan kekuasaan aya di manehna misalna hees nama tetep bae kudu make obat tidur emangnya bisa hees lamun teu make obat tidur teu bisa aya ente teh balik ka imah salat dahar geus teu kudu make di spring bed langsung bae di keramik hudang-hudang jam 5 eta kan tenang ya cek pemajikan nang bu abah sia eta ku pohara amat ngojopak kieu kunaon eta ku tenang eta mah can sabaraha encan sabaraha teh mah balik heula ieu mah di majelis keneh geus hees di majelis keneh eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus antepkeun geus ulah dihudangkeun pokona jelema nu ngaji di majelis hees ulah dihudangkeun bahkan urang baralik antepkeun anugerah Masya Allah karim tuh ya lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan laku dia ilahi majalun beak atuh ngan geus teu kacarita teu bagus numantak ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere kurang teh dimomoy pamajikan deh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae kurang kan teu kacumponan anu urang cicing lah kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun teh mah lah kak geus bari bang aya geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu dah geus kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu sae emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus eta tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarro karena hayang ditolak antaran marah pemajikan anak istijalahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua jadi teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajen teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunya nata digebugam anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan bos gitu kan nah ulah dilayanan lamun dilayanan sarwana beres laku dia jalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antepkeun bae ya kak ngomong ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapal kuari lamun urang ningali orang-orang Yahudi atuh palalinter bahkan kapinteranana teh geus diakui dunia Kristiani teh palalinter tapi cakuran mata teh bodoh lantaran teh nyaho kana sesembahan nu asli urang mah ieu teh disebut pinter henteu disebut bodoh heueuh lantaran atuh urang mah bodoh teh beneran bodoh batur mah jadi kebanggaan naik kapal teh urang mah naik kapal teh bingung di mana meuli tiketna sanggeus teh meuli tiket teh deui leumpangna jauh jasa ka kapal teh jadi urang mah tetep bae ngahayal teh goblok naik kapal teh ngeunahan naik angkot sia kapal mah capek leumpangna angkot mah di mana hayang
stop kurang seutak setik mementa bae kenek ya ampura bukan tapi naik kapal ulah jadi kebanggaan capek di mana beli tiket di mana orang asup aju aturan-aturan lagi di kapal teh teu menang sambarangan korsina geus aya merek-merekan teu meunang berubah kapan ayeuna ka Mekah kapan sapira urang pangodokan urang Kendal sapira urang terep pondok lu teu nyawa kaler kidul datang ka jero kapal ribu mun pamingpina atuh geus ribut jero kapal dan ku pamingpina geus ulah ribut ieu cenah kula di mana ya geus diuk bae geus diuk geus geura diuk bae di mana bae geus diuk cenah kudu make atur geus lain sapira jeung babaturan geus darah diuk bae diuk bae kabeh engke ngomong cenah kursi aing cenah kursi aing maksudnya geus ojol lah geus ojol geus ulah darah urang mah rombongan asupna masalah di batur bermasalah itu kos gitu batur bermasalah itu korsina menang mesen kapan komor sebelah kiri aya dari hareup dan mas tuh mah mesen korsina gitu urang mente dibuntut los oh cek jana kapal ngeunaan dioyak-oyakan sia naik dari mana dibuntut atuh paingan atuh sakitu ge ujuan sia di jero-jero kene ku omo batur wae nu di luar di talian sia aduh masya Allah udah manggis beres komo orang Madura mah parah tau bodohna deh Madura mah bodohna teh jadi cek orang Madura kok begitu ye nyana mah neuleuh kapal capung haha orang ini belum nah kenapa orangnya di dalam kipasnya di luar aduh mana panas kan di dalam itu bagaimana itu katanya ceknya nama kipas naon mun goblok orang jadi dalam kipasnya di luar Madura sama gitu nah iya Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia sanggeusna lahir gede ngagibag kabeh musyrikin Mekah kulantaran di dele berbeda Muhammad diletik datang ke masa balik ya Allah pikasieun Muhammad komo begitu umur 40 tahun diutuslah Kanjeng Nabi jadi rasul iyalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan inna arsalnaka syahidan wow Kanjeng Nabi teh diutus teh jadi saksi model ka modelanana nyaksian umat nu bareheula padahal panderi kehebatan Kanjeng Nabi teh panderi ayana tapi nyaksian nu bareheula pan meureun saksi mah kudu nyaho pan Kanjeng Nabi na panderi kok jadi saksi dibere ku Gusti Allah keterangan-keteranganna dina Al-Qur'an deuk kumaha teu nyaho syahid wa mubasysyiran mereka berberita surga sesuai jeung aturan-aturanna hirup di alam dunia melalui syariat bakal dibere surga nadhira Allah nyiptakeun neraka ketika nu teu akur jeung syariat bakal dibere pangbalikanana neraka nadhir wa da'iyan ilallah Kanjeng Nabi ngajak terus ka Allah biizni dengan izin Allah wasirajan munira Kanjeng Nabi teh bagaikan lampu anu nyaang anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta iksir wa ghali anta misbahus sudur bah ieu urang diuk di dieu lamun lain aya syamsun wa badrun mal bisa ieu teh Kanjeng Nabi nyorot ka hate-hate urang Kanjeng Nabi teh geus maot secara zahir tapi sinar Kanjeng Nabi na di Cikupa kasorot blah belaraja sabelaraja kasorot blah SPT sa SPT kasorot blah SPT teh sebatan
mau bra Masya Allah kasorot ku sinar Kangjeng Nabi tipe tingkene geus bae ngajelongok lamun lain sinar Kangjeng Nabi mah bisa nu sinar Kangjeng Nabian mah boro-boro tipe tingkene dek ngaji bahkan isuk-isuk batur ngaraji nya nama indit tinggal ragap diri orang sinar Kangjeng nu aya di urang apa sinar Abu Jahal tuh kan kadeuleuna mah sinar Kangjeng wallahu alam jerona aing nunjukna ka mana maksudna udah le curug aing anta syamsun anta badrun anta nurun ini Al-Qur'an sirajam munira lamun eueuh sinar Kangjeng Nabian urang geus acak-acakan hirup teh komo di tengah-tengah negara keur meujeuna kos kieu situasi politik carut marut ekonomi kitu keneh harapan ka hareupna can jelas lamun eueuh sinar Kangjeng Nabian wallahu alam putus harapan kajen kumaha ge tapi kulantaran aya sinar Kangjeng Nabian keun baelah ja politik aya nu ngurus ekonomi aya nu ngurus janyanan nu urusan politik ku hawa nafsuna ieu ekonomi diurus ku nyana ku hawa nafsuna ieu meureun patula patali antara negara-negara jeung boga niatanana wallahu alam keun bae meureun keur disungkun ku Gusti Allah jasa kedeung deui ge pararaeh nyana ge sarua jageuning paharto ge maot Gus Dur ge pupus teteh Habibie ge paeh atuh meureun nu kadina ge balodar ka sarua nah ieu saya ulah seri atuh mana ngomong gitu kurang saya seri ieu mah keur carita itu kan iya geus urang mah amankeun diri urang lah geus jamal kebal deui nah payah neangan Maisah yuk bawa hasilna tah neng yuk urang pake dahar nginum pake ibadah ka Gusti Allah jageuning nu sugih ge jamaot ieu nu gagah ge jamaot ieu beda jenderal-jenderal ge anu bintangna di dieu teh aya bintang 7 aspirin teh mah tuh paeh sarua parah atuh komo urang eta bisa ngomong kos gitu kan aya sinar Kangjeng Nabi mun sinar Kangjeng Nabi mah matak nu matak jelema dititah ngaji teh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kunaon eta lantaran sinar supaya gede dengan sinar orang bisa tenang menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae sinar Kangjeng Nabi ya nu matak lain maca sholawatna ieu teh nu mahal teh lain maca assalamualaikum nu mahal teh bisa bae dibaca Quran assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum nu mingpina ki fudhali assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum dipimpin ku nyana ngeunaheun masyarakat mir rabbis samai ngeunaheun kan gorenganan di jero nama neuleukeun cau Ambon lah ngomong siapa komor rajana itu ona mah ya gawean assalamualaikum siang tenaon mau berkat pamalingan berkat sama kos itu mah tuh dibudoli ona nya nama ya gawena ieu tuh gawe naon berkat beak kabeh kunyana ieu nu mahal lain eta na kunaon rasa hadir Kangjeng Nabi rasa hadir Kangjeng Nabi di benak hati orang eta nu mahalna assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya miro bisa terus dibaca kurang teh tapi terasa hadir Kangjeng Nabi nak duit muludan beak ya kan cau Ambon Ambalaya pas ini jeung ieu eta kan teu hadir Kangjeng Nabi tapi lamun hadir Kangjeng Nabi nak masyaallah urang keluar ti majelis sendal urang hadir Kangjeng Nabi di dieu hadir Kangjeng Nabi diberes na jepit kela diberes nalin kegeng tenten lili umum itu diberes sendal kulit mangga tuh siapa pacar bener baik goblok siapa
aing mah keur ngomong teu hadir teh Kangjeng Nabi, hadir Kangjeng Nabi melek ya Allah ya Rabb. Meureunnan ku Gusti Allah tita ulah make sendal meureun babanggaan teuing aing make sendal teh. Ja aing mah lain jelema mulia, wali lain, kiai lain, kok make sendal bagus-bagus teuing. Ngabangga-banggakeun dampal suku, muliaan mana dampal suku aing jeung taneuh. Meureun muliaan taneuh meureun manan kitu ge jatan mah teu pernah takabur ai-ai. Meureun nu mantak dileungitkeun teh pamalingan teh gerak Allah paling coba hayang nyaho kumaha. Ye nang gerak Allah teh tukang pamalingan lagi ngiskin teh tos sendal haji pendek paling. Di paling. Wow, goblok. Lari sendal. Berarti teu hadir Kangjeng Nabi nu hadir Abu Jahal teh. Deh, barang Kipu Dhalim mah leungeut sendal, wioskeun wae. Berarti Kangjeng Nabi. Tuh hadirna Kangjeng Nabi. Nya nama teu mana wioskeun wae. Sapira sendal tuh kan ngeunaheun kadengena ku urang. Nggih. Ieu nu mahal teh naon kehadiran Kangjeng Nabina. Salam teh lamun urang teu ngarasakeun hadir Kangjeng Nabi, atuh diganjaran mah diganjaran ngan eueuhna naonna. Tapi lamun urang ngarasa hadir Kangjeng Nabi, ya Allah ya Rabb, assalamu alayka zainal anbiya, ya assalamu alaikum. Salam ieu teh langsung ka Kangjeng. Kangjeng teh kan dari assalamu alayka Kangjeng Nabi. Assalamu alayka asbal asbiya, ya salamat. Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sih ya assalamualaikum Kangjeng Nabi langsung letik dunia nisbati Kangjeng Nabi, letik boroti Kangjeng Nabi wali begitu letik dunia teh bisa hihiberan ke Baghdad ke Mekah ke Madinah wali atau komo Kangjeng raja ning raja Abdulul makhluqat tidak lagu Kangjeng Nabi set orenganan di Cilongo keur assalamualaikum belah ditu di deuleu aya nunutan sa anu make jas cak Kangjeng Nabi kok nunutan aduh Abu Bakar ka dieu tinju tengah hormat sia ka aing teh keun teh atuh mantak balik muludan ge eunana naonan sebab naon kehadiran Kangjeng Nabi ieu mahal tah ieu nu mahal teh rasa hadirna Kangjeng Nabi masyaallah karim. Ulah waka ka Gusti heula luhur ke Kangjeng. Kunci segala kunci dunia aya di Kangjeng. Kunci ma'rifat aya di Kangjeng, kunci surga aya di Kangjeng. Kunci neraka geus dipasrahkeun ka eta. Maksudna dek jam sabaraha we mangga. Kabehan. Allah ya Rabb. Dah. Itu maksudnya naon? Coba ragap diri orang jaheuh nya ceuk. Aing ieu geus datang ka mana ngarasakeun kehadiran Kangjeng. Ya Allah ya Rabb. Lamun Kangjeng geus rasa hadir, urang bakal hirup 100% bakal bener. Hudang urang ti penting. Begitu hudang teh nu hadir di jero benak hati urang Abu Jahal pasti merengkat ya atuh isukan dek gawe isukan ka kantor aduh tutuduh ceuk nya teh moalah berak teh eta Abu Jahal teh jero tapi lamun hudang masyaallah Kangjeng Nabi mah kulemnangan sakedik wengi teh di mana wengi langsung we Kangjeng Nabi mah salat. Masya Allah kagambar udang Kangjeng Nabi, gugah Kangjeng Nabi, kacipta Kangjeng Nabi teh di mana Siti Aisyah milarian Kangjeng Nabi nuju sujud, nu matak dicepeng ge dampal sampean anakku Siti Aisyah teh. Oh ja ieu Kangjeng teh nuju sujud. Tadina mah suuzon ngaranna ge dicandung, salaki teh di tempat sare ieu teh ka mana? Siti Aisyah ngaranna ge awewe manusiawi kan, asana. Gitu kan? Asana ya langsung Siti Aisyah udang gitu udang teh mana Kangjeng barang kita dirampak keur sujud ya Allah ya Rabb nyo setiap lain sekali Kangjeng teh wengi teh aya tah nyorot
kehadiran Kangjeng Nabi di hati urang hudang penting ya Allah Kangjeng Nabi mah kebanggaan penting di mana penting teh salat Kangjeng Nabi nu mantak aya bae dongengna dugikeun ka Kangjeng Nabi teh barares sampeanana lantaran teu liren-liren salat Haji Pendi ge baru sarua main bola Panyakitan. nah Abu Jahal kan berarti Waduh. Kangjeng Nabi aya sorot ka urang set urang hudang teh penting bakal giat sok geus datang ka mana kehadiran Kangjeng Nabi dumantak dina thariqah Kangjeng Nabi Sayyidina Husain Ja'far Shadiq Zainal Abidin Ja'far Shadiq terus ke belah dieuna Musa Al-Kadzim terus ke guru urang geus urang dina thariqah mah asal hudang we isin amat ka guru cak guru teh ulah datang ka teu hudang ti peuting teh walaupun 2 rakaat salat be lamun teh mah ieu guru nyahoeun dina thariqah mah kan gitu di guru nyahoeun bahwa urang teh teu hudang isin amat ulah waka ku kangjeng ku guru bae heula tuh ku guru bae isin ka guru teh sedengkeun guru thariqah mah kan mursyid bahkan nyahoeun be ya aing hees bae nu mantak sok ditebak walaupun geus maot ditebak sia hees bae padahal geus maot guru urang teh geus maot tapi ngelingan ka urang nepak Haji Pendi teh alhamdulillah ditepak bareng hudang teh horenganan tadi paeh teh beurang lain guru mu si jurig teh mah meureun mantak nepak ge meureun boga hutang si eta na aya nya ge sarua bae kan tak iya kehadiran Kangjeng Nabi terus datang ke mana coba kurang lamun urang terus hadir Kangjeng Nabi bakal lihat komo di Madinah teh asa hadir bae Kangjeng Nabi teh geus urang teh diuk bege di hotel bari maca semerenung Kangjeng Nabi na aya di payunan urang ya Allah ya giat jadi imam bae kuari emang dunia iya nisbati Kangjeng Nabi gede leutik atuh nisbati Kangjeng Nabi di urang atuh gede sote di Kabanten bae hese naik mobil bae guru make ongkos sakalina naik mobil angkot di jalan kempes Kabanten bae ge 20 penting eta kan jelema nu bodoh teh kos kitu wali mah detik katigalu bentak saha nu maca shalawat ngancer ka Kangjeng Nabi lapor nu salam bentak salam muleureun assalamu alayka ya Rasulullah dipeting teh urang assalamu alayka ya Habiballah assalamu alayka ya Safatullah terus we urang dipeting teh salam ka Kangjeng Nabi engke ge aya suara Pendi salam ini temanmu jangan nyampe di mana sini bareng duduk rurundayan orang sabangsa jeung sanagara itu kunti anak bikangna ya kunti anak lalakina tah ieu kehadiran Kangjeng Nabi masyaallah karim nah dakwah Kangjeng Nabi sirajam munira bagaikan lampu anu nyaangat ieu urang diuk di dieu teh aya sirajam munira nyorot ka urang sehingga urang hayang nyaho cacaang-cacaang nu sabenerna sanggeus tadi dijelaskeun oh ieu haram ieu halal terbuka urang eta teh sidar Kangjeng batak deuketan gerege Kangjeng nah ieu Kangjeng teh terus dakwah barang Kangjeng diangkat jadi rasul teh ngagibeg musyrikin kafirin teh kewalahan lantaran Kangjeng Nabi teh jelema anu dianggap hina ceuk maranehanana fakir aya di Kangjeng miskin aya di Kangjeng yatim aya di Kangjeng tapi geuninganan ngaku diangkat jadi rasul kaget itu kabeh tokoh-tokoh Mekah teh terus Kangjeng Nabi teh dakwah door to door kabelah dieuna pas dak di matu mah adit adil jahil jelas-jelasan Kangjeng Nabi wah kewalahan jelema berduyun-duyun rada loba nu arasup Islam waduh cek kafir teh kieu amat isin ngaran Muhammad teh pohar mada iya Khidir bin Haris teh ngadoa ka Gusti Allah tetep Allah
ya Allah, in kana hadza huwal haq fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Goblok dah orang kafir. In kana hadza huwal haq, namun memang ilmu Muhammad teh bener diangkat jadi rasul ku Gusti. Geus Gusti, ulama maninggan ge fa'amtir alaina hijaratan minas sama', turunan gaedeg bae geus. Hujanan batu bae, aw tidak bi'adzabin alim, atau siksa dengan siksa-siksa anu pahara. Lain iman. Kulantaran manehna mah hasud ka Kangjeng Nabi, teu percaya ka Kangjeng Nabi. Sehingga pepentaanna ge lain lalagan. Lamun bener Muhammad diangkat jadi rasul ku Gusti, geus pamtir alaina hijaratan minas sama', hujanan galedeg batu jeung sajabana. Aw tidak bi'adzabin alim, atau siksa gempa ke angin ke. Nggak segala rupa pepentaana kan teu beres. Sebabna teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya aya siksa kubur, teu percaya aya pertanyaan kubur, teu percaya aya nikmat kubur, teu percaya aya ba'ats dihudangkeun ti kubur, teu percaya aya mizat, teu percaya aya siratal mustaqim, teu percaya aya surga jeung neraka. Kafir itu ngaranna teh. Sehingga tumpuan hirup tega di dunia dan dunia jeung dunia bae unggal poe nu jadi gundam lagi dunia gundam lagi. Urang makan gundam teh lumayan aya kaakheratan seutik, kadang maca sholawat gundam teh komunitas ngaji mah kieu datang ka imah ju hees tas dahar teh terus salat dahar gundam lagi lain aduh Muhammad gerokeun ku majikan Kak gundam Muhammad goblok si Muhammad can mayar ka aing suganda Kangjeng Nabi. Lumayan dah Muhammadan nya paling tetanggana nu ngaran Muhammad boga utang atawa nya ka Muhammad. Iya urang mah rada deres ka akhirat ieu kafir teu aya. Nah pepentahanna teh kan bade geus siksa kami, turunan galedeg, turunan batu, turunan siksa-siksa, geus turunkeun pokona mah adab daripada iman ka Muhammad paning disiksa. Ya Allah ya Rabb, urang makan cinta jasa ka Kangjeng Nabi teh sehingga urang menta cacaan ku cacaan Kangjeng Nabi teh kan urang geus ngarasakeun nikmat geus kadeure surga kadeure neraka eta teh cacaan Kangjeng Nabi teh. Duh, lamun aing hirup kos kieu bae meureun ka neraka eta teh lain urang cacaan Kangjeng. Hasil tina ngaji, masyaallah karim. Muludan sugan be urang teh ieu teh menang syafaat ti Kangjeng Nabi, cacaan Kangjeng Nabi aya di urang. Tah nagara kos kieukeun bae antepkeun bae geura ulah mikiran nagara urang mah urang cacaan Kangjeng Nabi. Nyorot ka urang siroja munir mahal teh ya Allah ya Rabb. Mentak datang orang daek kudang dipeting daek tahajud daek maca sholawat cacaan Kangjeng Nabi. Duh kan cak Kangjeng Nabi teh ya tuh cintakeun geura ka Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kuari cintakeun ka wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi. Cak aku Kangjeng Nabi sebab wali Allah anu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kangjeng Nabi nyaritakeun aya manusia diciptakeun ku Gusti Allah anu jasadna mah di dunia tapi arwahuhum fil akhirat. Cik Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu. Nah, cintakeun ka para wali Allah. Urang teh cinta ka wali teh kunaon eta aya sinar Kangjeng. Lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi mah urang api lain. Nu mantak merena ge receh. Eta teh eueuh sinar Kangjeng Nabi aya letik mah mere. Tuh. Seris ya. Teu mere teh maka jeung hukum mas. Masalah sih, masalah ieu keur carita doang. Keur carita doang, carita ge cenah kiai atuh ai karasa mah. Ulah ngomong sia mere henteu. Batur mah seri ge mere sia. Kan? Ih sinar Kangjeng Nabi. Masyaallah. Betah urang aya sinar Kangjeng Nabian. Diupe yen mantak bareretah kunaon itu? Oh sinar Kangjeng Nabi lain uduk 2 piring. Sudah teh sinar Kangjeng Nabi uduk masa pira uduk cuma jasad doang tapi sinar Kangjeng Nabi nah Masya Allah kan alhamdulillah kan mahal teh sinar Kangjeng
ketika nyaritakeun Kangjeng Nabi lantaran aya iman urang ka Kangjeng Nabi resep urang sahabat nyaritakeun resep bae sebab naon ngahiji nyatu di kalbu urang aya Kangjeng Nabi Muhammad sinar ya tinggal dikembangkeun doang sebenarnya mah tinggal dikembangkeun ngan ieu urang teh kadang-kadang ngaji di hiji kiai-na hasud anu Kangjeng Nabi mah ngaulah-ulah hasud urang ngaji ka kiai-na hasud mentek teu betah urang tuh Kangjeng Nabi ulah hasud jeung Kangjeng Nabi ulah ujub ulah takabur ai prak aya nu bagahan ngaji teh boga panyakit kos kitu urang teu betah urang nanya ka diri urang kunaon sih ku Kangjeng Nabi titah ngaji tapi ngaji ka si eta teu betah oh horenganan aya hasudat aya panyakit nu ku Kangjeng Nabi ulah diayakeun aya di nyana mentek urang cenah ka Cilongok mah betah bae ngaji nu mantak betah mah ngaji teh di mana di luar di Takal Ambon atuh teu betah kumaha aja wauh teu naon teu ka kiaina ge cek cenah geus aing mah teu betah ngaji di Cilongok mah wauh teu naon teu aju ngaji na sakadaek na aing jangan kiai mah ngocopak bae aing mah ngarokok bae atuh lama kumaha sia bae tah mah nyayomkeun aing burung los kiai ngocoprak aing mah aing sama sia barang di dalam teh geus beak 2 bungkus bau budak emang teh mah tolol teh jelema tah tuh nya hudang tuh tenang kajeun ke minggu hareup mah ulah teu nah sinar Kangjeng mahal ya Allah ya Rabb nah pamenta para kafir-kafir teh hayang digegerakeun ka Gusti Allah sarua jeung Gusti siksa bae kami daripada kudu iman ka ngaran Muhammad sanajan eta Muhammad diangkat jadi rasul ku Gusti teh mun nya teh mah bener diangkat jadi rasul tetep bae abdi mah moal iman ka ngaran Muhammad daripada iman Gusti maning siksa abdi mah Gusti siksa bae turunkeun galedeg turunan batu guludug atau siksa berbagai siksa kami mah daripada kudu iman ka Muhammad bebeakan tah sarua jeung geurang Gusti siksa embung iman ka Muhammad jeung teu hayang leuleuh Muhammad dakwah lamun ku Gusti Allah eta pamenta para kufar teh dicumponan dibayar kontan atuh acak-acakan nemantak ayat diturunkan ketika musyukun teh menta dengan segera ka Gusti menta disiksa ku teu percaya-percayaanlah kana karisalahan Kangjeng turun ayat walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum walam bimaradih lamun bae Allah ngagegerakeun karena kagorengan anu dipenta ku manusia kagorengan anu dipenta ku para kufar teh digegerakeun ku Gusti Allah teh dicumponan dikontanan percis sakumaha hayang gegeraanana nalika menta kahadean pan jelema mamun menta teh hayang gegeraan bae Gusti abdi teh butuh dunia hayang gegeraan abdi butuh Gusti hayang sugih hayang gegeraan bae pan jelema menta ka Gusti Allah padahal mah digawe can sabaraha wiridan can sabaraha hayang gegeraan bae Gusti abdi teh can kawin Gusti hayang gegeraan bere abdi teh wanita hayang gegeraan menta kahadean dunia hayang gegeraan sarua menta kahadean akhirat kadang-kadang urang teh kudang teh karak 2 poe karak 2 peuting doang Gusti ira diangkat jadi wali goblok bener karak 2 poe doang geus asa hebat jas malah nganasehatan ka babaturan cara aing hirup mah kunaon deui peuting hudang tahajud naon tuh hirup cek nya teh itu tahajud mah karak 2 peuting doang geus dakwah geus pohar jasa deui cenah teh hirup bantu geus pokoknya lamun can jelema lamun can tahajud can jadi jelema kakak emang ya kita ditanyakan ke pemajikan nyaho aing dihudangkeun ye kakak tahajud deuleukeun be Masya Allah dah ieu
hayang gegeran urusan-urusan kahadean teh. Nah ieu mah siksa hayang digegerakeun ka Gusti Allah siksa percis sakumaha hayang digegerakeun na kahadean emang manusia mah kos kitu. Lamun bae terjadi ku Gusti Allah di kontanan pamenta kah gorengan kafir-fir teh minta yang diturunan siksa andai ku Gusti Allah teh dihayukeun diijabah atulah qudiya ilaihim ajaluhum niscaya bakal datang ajal-ajalna atuh bea kabeh Gusti daripada abdi iman ka Muhammad geus teh turunan bae abdi main dah siksa batu turun-turunkeun siksa kenapa paeh ku Allah diijabah brek atuh parah aya kabeh nek ku bahala lakona mun ku Allah langsung dihayeukeun mata ulah tenang durturkeun Allah tek jawaban lazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanim maka ngantep kaulan agung cek Gusti Allah alladzina la yarjuna liqa'ana ka kafir-kafir anu henteu berharap kapanggih jeung kaula lantaran manehanana teu percaya ti iman itu gianihim ya maun bingung dina kalacutanana salilana lacut bingung wari jelema nu marabok emang bahagia bingung jelema anu judi emang bahagia bingung jelema anu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah gedong mewah dan lain sebagainya tetep ceuli datang ke bahagia bagi bingung sebenarnya geus dijelaskeun tetep bingung sieun ka dieu sieun ka dieu sieun ka dieu rempan ka dieu rempan urang ieu nu senang mah hirup ieu urang teh mantak bisa anjrek cicing di majelis teh ndek datang ka jam sabaraha bae geh ieu teh tenang bae terus kiai bae terus sakumaha nyana kenek aing gunana takut tenang-tenang tenang kumaha ngawuduk geus hutang teu boga pamajikan milu ka dieu yehe atuh ngadengekeun ngaji atuh tenang jelema nyalande kumaha deui atuh beres tenang lah ini eta nu jelas tenang mali itu tenang tok geura pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede mobilna mewah imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae kanu geus beres kan si ieu gas penjara eta teh kan kekuasaan aya di manehna misalna HS nama tetep bae kudu make obat tidur emangnya bisa HS lamun teu make obat tidur teu bisa aya ente ye teh balik ka imah salat dahar geus teu kudu make di spring bed langsung bae di keramik hudang-hudang jam 5 eta kan tenang ya cek pemajikan nang bu abah sia eta ku pohara amat teh ngojopak kieu kunaon eta ku tenang eta mah can sabaraha encan sabaraha teh mah balik heula ieu mah di majelis keneh geus hees di majelis keneh eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus antepkeun geus ulah dihudangkeun pokona jelema nu ngaji di majelis hees ulah dihudangkeun bahkan urang baralik antepkeun anugerah Masya Allah karim tuh ya lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema-jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan laku dia ilahi majalun be akatungan geus teu kacarita teu bagus numantak ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere
kurang teh dimomoy pamajikan dek kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae kurang kan teu kacumponan anu urang cicing anu urang cicing anu urang cicing lah kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun tempat teh lah kak geus bareng aya geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu dah geus kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu sae emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus teh tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarro kana hayang ditolak antaran marah pamajikan anak istijabahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua dan teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajeun teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunya nata digebugam anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan ngomong gitu kan nggak ulah dilayanan ulah lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antepkeun bae ya kak ngomong atuh ngomong ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapal padahal bacana ge sarua bae ngan geus tahan geus ulah ngomong naon tuh dasarna teh bang jelema tuh boga hayang jasa penting hayang nangkon itu beres awe mah kos gitu kabeh awe mah kos gitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jaro kamar atau ka masjid nangkarak enggak ulah balik geus asar terbalik maghrib tegalik ge isya ge nanyakeun ka haji itu di masjid aya terbalik atuh kunaon ceuk kitu bae ngabageurang kan nya ge sarua bae haji urang terbalik-balik malah ngariung heula ka haji aya di masjid henteu tadi mah ngariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah terbalik ngahaja nyandan ngarokok atas ngariung teh ngobrol aya anakna nu leutik apa cek mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu bo lalaki sakieu hesena mahal lalaki lalaki modal mana amin bae modal siapa dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih tah ieu ulah sok dilayanan ieu Takbanadzarul ladzina la yarjuna liqa'ana maka ku kaula nu agung ceuk Allah diantep ditinggalkeun alladzina jelema la yarjuna liqa'ana kafir-kafir anu teu berharap kana kapanggih kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehna teh amauna fi tugyanihim anu terus bae bingung dina kalacutanana jelema lacut makan bingung kafir teh bingung ku kakafiranana musyrik teh bingung ku kamusyrikanana jokana jelema anu teu akur jeung bag-bagan agama bakal bingung kajen ku kumaha polisi Islam tapi agamana Islam iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sanajan manehna ngalaksanakeun tugas-tugas manehna di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker
sarua di jero hatena namanya ngalengis polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabian ngalengis tetep bae Gusti sebenarnya mah ieu teh bertolak belakang loba polisi nu bager polisi nu hebat loba henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayorit ya Allah ya Rabbi tentara loba nu bager sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina qalbuna da urang ge ngabutuhkeun TNI ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya boro-boro negara urang liwat bae di dieu mobil asup di dieu mobil asup di dieu mobil asup pertigaan ngancing mun polisi ribut urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngaju drive alhamdulillah urang sok nanyakeun polisi ka mana sih ya lantaran ini gancing ieu mung ele ieu mung deuk mundur hese geus drat tapi ku polisi makan bisa bae sebabnya anak anu sohibul jalan kan nya hese urang drive barang yang polisi teh dibutuhkan kan berarti ku urang henteu micen urang butuh ke polisi teh lain lalagaan ketika nu leutik we soal eta tah nah TNI sarua kene we ieu nagara lamun eueuh TNI na kumaha janya nama diciptakeun untuk perang tinggal niat bae anu bener boh cacak-cacak eueuh TNI nagara na kumaha nya geus siap nya nama perang nyawa ditarohkeun daripada negara digadekeun mendingan aing paeh eta kan tekan tentara kan kudu muslim eta kan sia mah lain ngolodan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat pamustungan jasa teman jelema atuh pora aing mah tah ulah-ulah hayang ngarobana no hayang ngaroba tekad eta heuh tah kadanan cara TNI mah tah mah nyawa digadekeun demi untuk bangsa jeung negara kadanan cara eta mah aing mah tah hayang ngaroba eta beta ulah hayang teuing berkat hese dah aing betul leutik jasa jadi kiai itu bisa ngarobah-robahnya nacan heran aing mah da meureuneun teh geus panyakit datang ka paeh benernya ya Allah pakan budakan pun usia iya ya ulah aya awewe teh kemudian mah tetep bae mun marah-marah bae eta memperwatakan awewe teh mah kos kitu mah tetap urang nu jadi sarakina kudu laer tali Aisyah ese lah urang teh ngaranna ge bibirna opat ieu itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia geus kitu bae pokona mah guys antap aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhug sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur menta tolak teh ku kakak henteu dicompona lamun dicompona meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah kosi itu meunang bae 2 poe ribut deh tolak deui hese jeung awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik jelema bisa ngabangun organisasi jelema bisa ngabangun perkumpulan tapi ngabangun rumah tangga kandas lain lalagan titipan istausu bin nisa khair aing wasiat kaula wasiat ka Kangjeng Nabi sing hade marana kabeh menghadapi wanita sebab awewe khuliqat minad dila diciptakeun awewe mah tina tulang rusuk kumaha tulang rusuk bengkok lain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun ku kumaha ge eta geuseusan rumah tangga wah ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus piha iwajun datang ka paeh bengkok paeh ngana urang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu ye atuh nuturkeun awewe bae mah oh lalaunan mun awewe hayang ka mall bae ku urang barengan jeung kakak datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna jeung urang mah kan ulah kebal-kebal urang atuh pura-pura we aya ieu aduh ai
aya janji urang cepet-cepet Kak padahal mah can alus ka deui gampang padahal mah teu boga duit ka deui oke taktik atuh udah sudah diumbar bae terus saya geus sedaekna ke kakak mah di dia ngawan di da eta mah teu beres sisa lakina teu beres tuh beres kurang ajak penting ning tahajud cenah tuduh tuh kamari kan diajak ka mall mah sadaekna kuari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud lamun neng daek tahajud isuk ka mall deui gitu lamun kuari teh daek tahajud moal isuk kan kudu diaping ku urang kajen lah teu ka mall ge embung tahajud goblok aduh masya Allah tinggal orang mikir bae aing memang menang pemajikan di mana sih asli deh ternyata orengannya di pondok pesantren Korea cing lu paingan atuh hese di bebenerna orenganan masya Allah aya tuh pondok pesantren cing lu hese jasa boga duit nah titah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulanan neng ge keur teu kaur hese jasa masya Allah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak kan ngomong bae duit neng duit kakak geus kajen geusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah berencai dasah ulah ngomong teh persaben teh kadenge pamajikan aing mah kos kitu tah sumut tah hese dipenta jang muludan hese deh sakjana sarwana ka pamajikan bukunya lagi sarua cak RT aduh aing ngaharepan nu ribut goblok aduh aing mah keur nyapertikeun bahasa-bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos karitu di Cilokok kan rapi neng aya kene artos tah pasikeun ka RT tuh kan kanggo naon Masya Allah lele sate eta ku aana bae ge Masya Allah kali entos neng ulah ka mamana emang kunaon ke duit AA bae emang kunaon sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate aduh balai bapana datar bapak sia mah kos kitu baheula ngeunah na hirup rumah tangga teh mana munciak matana ge gitu baik ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing Masya Allah kan tapi nu geus boga pamajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ye geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu geus kudu kieu bae dibade kursi nasib aing meureun nah iyalah ya jadi ieu ku Gusti Allah teu digegerakeun mun digegerakeun beak atuh kabeh endek di mana dakwahna Kangjeng Nabi hayang ka tembong ka deuleu katinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihina tetep bae istiqamah Kangjeng Nabi tugas kaula dakwah bae daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah tugas kula dakwah beres mentek urang ge kos kitu tah jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah bae geus geus teu kudu hese-hese pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae ieu mah lain kunana dah kiai ngomong doang ulah waka kabatur kiai bae heula aing mah ngojek bae yang kurang ngaromongkeun aing we dah budak aing mah jadi Grab aing mah beres sama kiai kamari mau pondok pesantren kuari pondok pesantren Grab bagus sing sabar tenang menuju ridho Allah nunggu bongkeun ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hati urang ka ambu ku makhluk-makhluk
ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun, teu kudu diajak, teu kudu make pondok pesantren Asupendia Al Jahannamiyah teh. Enggak, kurang lurus menuju Allah. Engke haseupna kapan? Ka ambe ku jelema. Wa idza massal insana durba. Ngaramina ieu wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina